jadi berat karena rutin teh sok biasa urang ayo rutin teh kumaha teh cek abdi menjadi berat godaan teh lamun hayang buru-buru hasil tadi mah berat teh godaan teh halangan ngan anu kadua godaan teh sok sifat jalma hayang buru gusuh tegasna hayang buru-buru hasil. Dari ibu panyawatnya dengan dilandongan enjing-enjing sore sarang wengi landong teh sabaraha hiji uringannya landong teh meuli bosan kalah ka diobat we teh cager-cager perlu kitu eta teh menjadi masalah teh naon da kasifatan kaancikan urang masuk burung burusuh kitu nya ngamarelkeun landong kitu anggawe ibaratnya kali itu kali hana isu-isu di opi berat di opi penting di opi beliau kekarasana menjadi bosan eta halangan rutin teh halangan dawam teh sabab urang mah hayang buru-buru katempo hasilna katempo urang teh karasa hasilna katempo hasilna sedangkan ari naon hasil teh pangajian ari kitu keneh saya cicing di imah tah eta teh gogodana teh ngawungkuna teh hese ngabentukna hese teh mayunan dina manahna meperhatena naon sabab da setiap nu dawam setiap nu rutin ambil laporan ku urang gogodana tadi teh hiji teh halanganna geus puguh kahalang ku naon teh acara ku kaduana urang sok ditapelan tetapi ngancik dina HP teh naon katumpangan sok hayang buru-buru hasil sok hayang buru-buru aya hasilna karasa katempo ari can katempo wae can karasa hasilna mah sok biji leuwih bosan tak ieu anu ngalobeda sadaya lebih utami dina medamal kasayan tak eta menjadi mawi abdi reus abdi bina urang jeung kulunya syukur ka Allah Subhanahu wa taala kaditu kadieu dina mana sakumaha urang teh da hiji waktos mah aya urang teh nya angkat ka pangaosan di mana wae ge sok katumpangan ku bosan teh katumpangan ku da kaji ngomong kadinya mah kitu keneh mending we geus we kaditu kadieu ge we kitu keneh kitu kewe rajaban kewe mundan eta teh lauk unggul padahal urang sok lepat di mana wae ge sok lepat sangkian kadang-kadang lepat paniatan da eta mah ala kada muncul dina pepeuyeumman mah ukur ngaragian ukur ragi ragi teh nya pergi meuyeum ge cau sampe supaya jadi peuyeum ragi banyak di mana aya loba keneh ragi tibatan di peuyeum kumaha hasilna sih ya ibu teh sawa tanapeuna sok awal gitu ya setiap mayun naonnya loba keneh ragi dibanding di peuyeum hasilna kumaha pahit buruk meureunnya nah nya buruknya hasilnya pahit naon sababna ieu mah teh naon mayun teh salah naon ragi na loba teuing kitu banyak ragi na loba teh padahal mah ukur we ragi mah supaya jadi manasan ngahaneutan kanu lian ulah loba teuing tah matak meujeung kasarna mah hitung-hitung dina ragi supaya jadi sumanget nah dulaina eta mah ukur ngahaneutan lamun urang matak loba ibu ceus sadayana abdi ngoskeun di mana we kade cing teh da ieu mah mududan mah ukur ragi ngahulung naon maksudna ukur ngahaneutan ukur nyumangetan ulah nepi ka tiwalik ari tempo murudan loba nu hadir teh ragina ari tempo pengajian biasa saeutik jadi balu we kalakuan teh geus murudan sok aya cangkalungna naon cangkalungna teh sok aya tungtungna teh diomongkeun eta teh naon bongan ragina loba teuing nah semangat makanya ajenganna mahal ieu mah undanganana bar sana makanya jauh-jauh bro panangalan teh yang ningali beungeutna yang ngopingkeun suarana sarua teu jeung na TV geuning kitu keneh hate leutikna mah ngaraku ngan era ini teh teh sabar makan kalis kagok ini kagok ieu anggar wae dek diomongkeun di bebeakan diomongkeun kagok urunan geus gede
Geus diomong-omong resep padahal kitu keneh geuningan gedang eta mah ukur ragi teh ukur sumangetan ngahangetan anu lian. Lamun nepi ka kitu urang ge cudok-dok tinggal igel hartina nu pokok urang dikantungkeun ari urang ngemplak ari musikna eueuh kitu nya ngemplakan cudok-dok tinggal igel teh ari tetabehan ditinggalkeun tuluy ngakitab ari nu pokona dikantungkeun ari anu panambah hayaatna pamantesna urang dikiatan tang jadi pokona masalahna mah tang model kieu mun di abdi mingguan mun di wetan tuh ditongo aya senenan mun di pangamban aya salasa teh eta nu jadi pokok mah jadi ningkat sumanget bada teh model ieu sanggeus maruludan bada nama luludan teh jadi sumangat ningkat karena angkat ke pengawasan teh jadi ningkat silaturahmi teh lain jadi panggung loban urang ngaji teh naon sabang bongan teu kabagian pincuk jadi punuh ngaji teh cangkaruk anu nyangkaruk dina hatena teh naon teh ragi teh euceul mun eta teh pait teh loba teuing ragi kitu nya da urang teh sami sadayana ieu mudah-mudahan setiap hal ulah darapon hayang katemong hasilna dugi kada ari hasilna mah Allah menentukeunana ngaos oge ari hasilna mah Allah menentukeun da urang ge ngadua ge lah bosen ngadua ka ditu ka dieu minta cai anu mangluakeun deredeg jarah ka ditu deredeg jarah ka dieu deredeg ka tomboro jarah teh tomboro kanu maot kanu hirup ge diudag goyong berkah jarah doana abdi teh gaduh maksad kieu teu hasil keneh ani bosen hanase ka ditu ka dieu ayo ngagoreng kana jarah dik naon jarah kadinya ge hasilna tah urang mah da lapon diudag teh hasilna ta eta nu janten lepat janten tiasa janten ngareksa kana tekad urang ngarusak kana paniatan urang sadayana naudzubillah min dzalik pan seueur nu kitu teh dongkap keur susah ieu mah atuh datang ka belah ditu ka ajengan anu mawacai jeung sagala rupa pek teh teu mental cenah kudu doa eta mah pindah deui pindah ka ditu pindah ka dieu jarah ka ditu jarah can hasil keneh kalah bosen jarah teh nah mun dipikah hayang teh hasil dadu meh inditna teh hayang katempo hayang buru-buru karasa hasilna nu mencekilna